lah. Kayak matubang kulo, mana matubang dagong. Matubang benang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabar Mas? Oh, ieu perkawis Padamelan kumaha ieu? Naon nu tos rengse? Masih kira. Kan ngadamel catatan bae, kirang nasa kumaha kelas yang diajengkeun nya. Mohon siap. Sareng honoran beres? Cacan. Acan. Sok direkatnya. Mohon. Mohon. Ieu kinten-kinten karyawan aya sabaraha? Apa ya? 25. Aya 25. Mohon. Bagian naon wae? Lu ngagali, Mohon. lu ngaduk, sareng tukang. Oh gitu. Mohon. Sing betahnya damel di dieu nya. Mohon. Mangga dilajeng mangga. Ieu upami gajihan mah ieu perkawis tangga walerna Kang Otai. Mangga dilajeng. Iya, materialnya kirang teh kinten-kinten. Kirang. Kirang, mohon. Sok atuh dicatat kirang mah sakumaha. Tah, ieu kayu ieu. Catat. Ieu kayu kinten-kintenna. Cekap, sigana cekapnya kayu mah nya. Cekap. Mohon. Hade, Mang. Pilih katindi eta peana. Tadi teh dari honor eta urang kabagian eta. Jandeng, ke deui. Iraha. Geus ke deui. Ai pamajikan nanyakeun sebutu deui. Lawas. Geus ke sore di rempugeun heula. Ke sore. Mohon. Mohon. Mohon kek. Bu, Kumaha Mang, da Mang? alhamdulillah saya. Kumaha, ieu pergi naon? Ibu, iraha gajihan. Oh, mohon engke we. Engke eta mah mangga taroskeun ka si bos. Bos, Tos dipasikeun tanggung jawabna ka Kang Otoy. Tanggung jawabna manganya ditaroskeun mangga dilajengnya. Asik, gajihan. Asik, Aden. ini. Gajihan kedeng. Mina. Gajihan Mina. Asik baji. Sampai damel bae. Gajihan Ari datang teh pan urang teh gaduh beas teh kados naon, kada masak kados naon. Iraha atuh taroskeun itu ka si ibu. Ya, saya taroskeun mah tadi. Cuma da bisa jana udah satang gajian sarua. Itu saur pamandarna entos. Berarti ieu dibekulan ka Kade tuh. Ai nggak bisa ditanyakeun ka pamandarnya ke diusun dan sore cenah kitu. Ya berarti nyaros ka di seluruh sore mah berarti nu sanesna entos. Teuing da tadi matos naroskeun eta teh ka pamandarna. Nuhun. Enggal atuh da teu gaduh beas-beas Ya acan. ke ditaroskeun deui tuh ka pamandarna. Penghilapnya akangnya. Mohon. Budak ceurik hoyong jajan. Mohon. Karena iraha sih gajihan teh mani gila-gila nemen teu can gaduh beasa naon. Kede anu sanes mah teh garajihan. Kumaha eta si Akang? Kan kada ditipu ku mandor. Ari itu digaji deui mah mending eureun baekeun. Mangka diselesaikeun ku mandor sorangan. Eta kamu haji bade naros. Ibu. Oh, mangga kan. Mangga.
Kumaha? Di etang jumlah nate sadaya nate 12 jutaan. Oh gitu. Pas sadayana total eta teh. Mohon. Teh nu kalewat. Daya. Mohon. Yogi kanggo dinten iraha. Nya ditaruh. Ayeuna mun biasa mah. Ayeuna mun nanging karena teu nyandak uang cash wayahna ke abdi transfer teh nya. Mohon ibu. Mohon. Kinten-kinten aya masalah di Daya. pegawai? Daya. Ya aya, mohon. Tapi kan siapkan kanggo penggajiannya. Mohon siap. Mohon. Mohon ibu entosnya permios ada kajamin kasihan benar. Mohon mah enggak dilajeng-dilajeng. Kum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha man? Ari Aman. nami teh saha? Mang Utun. Oh, Mang Utun. Kumaha aya nu bade? Iya bade naroskeun ieu gajian. Oh, mohon tadi Kang Otoy tos nawartosan abdi kanggo penggajian jumlahna sabaraha pegawai sabaraha jumlahna tos kayak Entah. ditransfer mohon kantun naroskeun we ka Kang Otoy nya. Mohon. Mohon. Ya. Ya nanti satu Bu, mangga nya. Mohon hatur nuhun mangga. YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upami telepat ya teh Mang teh. Mohon kumaha Mang? Aya peryogi naon kitu mangga? Iya teh Bu, abdi teh era-era gadongkap ka ibu teh abdi teh peryogi hartos ya teh Bu. Mohon Mang teh abdi ge paham nanging abdi tos masihan kapercantenan ka Mang Otoy. Mohon kantun naroskeun we ka Mang Otoy nya. Oh, mohon Bu atuh ari kitu mah. Mohon. Kayak naroskeun ka Otoy bae. Mohon atuh Bu, permiosna. Mohon mangga. Mangga, Bu. Mangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terusnya bayaran tos beres sadaya. Nya, tapi dan utos dibayar mah karek 23 jelema mah sanes semua urang mah. Oh, mohon satu kenaon. Oh, mohon jadi rombongan Mang Atun sama Mang Pema sanes rombongan urang. Mohon mah. Mohon, Pak. Oh nya, mohon. Tenang, tinggal jam 2 iji mah. Geus bayaran encan. Pugu ge encan ya teh, kumaha nya? Piraku can bayaran. Pugu encan. Yo, wing ge, pamajikan ngamuk bae teu percayaeun urang can gajihan teh. Piraku can gajihan. Nyaan yo, batur mah geus barali ka rajian. Ari urang teh can kena bae kumaha yeuna? Ayo urang tanyakeun ka bosna. Tuh, urang tanyakeun. Kaing mah jeung pamapacul dah itu dah paculna dia ngarakeun. Bu, Ayo naon deui maneh? Ari aing dibayar acan. Yo, nu kabayar mah karek jalami 20 tilu. Terus ari urang rek dikumahakeun. Nyatanya, kalau mungkin carana urang geus digawe saminggu nu mayar na coba pamajikan geus ngambek bae tadi ge mapaikeun ka dieu. Kumaha ari kieu aing? Keder. guys, ayeuna mas kasih boda bae, da aya si Buna. Pan ibu bos teh. Pandrang da. Terus terus kumaha lamun urang da butuh Nyejeng uing bae atuh. gajina itu koran ku si ibu. Atuh aing kumaha lamun tadi bayar ku si ibu. Teu bisa. Dewek mah geus boga pamajikan. Terus aing minta nakasa gajina aing teh dibayar ku si ibuna. Coba pamajikan geus ngambek bae ka uing. Ayeuna bawang ngesutan bae. Nu meunang Bang Jokot si ibu. Atuh hayu, tapi teu bebejek ka pamajikan yo. Nya. Moal. Siap, sok lah. Jadi 1 2 3. Menang uing. Nah, menang uing. Heeh, Ieu geus mah atuh. ieu mah sireup ieu mah gajah. Heeh. Eleh ku gajah. Mana eleh? Menang uing. Geus kajen tetep lah. Menang uing. Tapi ke sinina kumaha? Alah nya uing. Ayo. Keder yo aing Ke keder. sinina kumaha? Terus kumaha uing pusing aya kieu mah yo sarana mah. Pamajikan. Tapi lamun urang kasih ibu
Kau yang pemajikan euy ngagorong. Luas badan. Luas badan. Tadi cacakan tadi gana, cacan dibere gaji. Kau geus Luas ngamuk bae nana badan. lieur euy teh kumaha na. Heeh. Geus. Si ibu najung urang bae. Ya teu bisa wing nusutanna wing nu meunang. Oh, bener. Pan tadi ngajakan Sultan. Bener. Menang hop. Tapi wing keder. Wing Keder menang Sultan pemajikan wing Ngarawak atuh. kumaha. Kamu tadi cokot gaji leungit. Heeh. Lieur. Oh, kumaha? Nyaman kasih ibu bae. Kamu tadi bayar? Kasih ibu bae. Kalau mau tadi bayar. Ye. Kawin kemana? Lu bodakeun ka beungeut pada bercentong gas kitu. Ajon. Aing mah si Abdul sana. Kena grogi moal mun geus panggil jeung. Mau ae barek dibawa. Kukuh. Teu nya. Aku are manehna kadutun. Nyaan. Bener maneh kan ya. Nekat bing mah. Aing mah salut aing ku daerah kenyaan. Duh, ya teh pada melantai asal lami-lami teuing nya. Ieu nu hiji nuhunkeun ieu, nu hiji nuhunkeun ieu. Bade iraha rengsena Gusti. Teu para rubuh kieu geuning. Tuh bagus meneh. Heeh, baheno. Ngaji nage oge. Aing mah serah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, geuning bagja ti nekanan. Kumaha aya priogi Nuhun. deui teh? Mun. Mangga balik enggak? Bade aya priogi naon ieu teh? Katingalina gura-giru eta rarai mani diteku. Kumaha atuh sok mangga? Iya, Ibu, abdi teh can kenging bayaran. Kaminggu nandosin ka mandor ditanggung jawab. Sami abdi oge Bu eta teh kitu sami sareng Pak Utun ya. Atuh kumaha nya pan artos teh tos ditransfer sadaya kamari ka mandor. Sadayana pegawai 25. Jumlah artosna 12 juta. Abdi mah tos teu tanggawaler deui, Mang. Janten mangga taroskeun deui ka Mang Otoy. Atuh kumaha urangna, Bu? Ke rumah orang pamajikan ngamuk bae, mani cacan gajihan geus dianti-anti. Kumaha? Kumaha nu rencana tadi urang Sultan teh ya? Oh nya aing pan nu meunang tadi teh. Oh. Sok bae. Maneh mah. Keheula. Ieu teh aya naon? Geuning haharewosan kitu nya di kupingkeunna teh. Suten-suten perkawis naon ieu teh? Sok geura walatrakeun. Kumaha geuningan? Tah, jadi erek dibayar moal, Bu. Mohon Bu, sami abdi ge kumaha ieu teh Bu? Ieu na gajihanna. Keheula tenang. Ieu salah paham. Nah, habat jadi buntutna abdi nu keuna. Atuh ieu Mang Otoy kumaha ieu Mang Otoy? Ka mana Mang Otoyna ieu? Aduh, geuning jadi permasalahan teh geuning jadi kieu nya. Jadi rumit kieu keheula. Iya, si Ibu lamun teu urang teu dibayar, dibawa ku urang. Lain Utun pan Sultan teh menang urang, geuning dibawa ku maneh kumaha tadina? Kudu kumaha? Ya kumaha da menang urang Sultanna. Keheula. Maksudna kumaha ieu? Geuning abdi jadi rebutan kieu ya gara-gara duit saeutik teu para rubuh. Nah, abdi geuning nu jadi torogna. Keheula. Geuning jadi kieu ya. Kayak pusing ya. Ayo si Ibu na. Ari teu ieu mah di canok borang. Cenah ka mana ieu teh? Pakai jaminan. Teu bisa. Keheula ieu Mang Otoy ka mana ieu Mang Otoy? Geuning kuring nu jadi sasaran. Keheula teu bisa kitu Mang Utun. Lah Mang Utun, ari Mang Utun kakirangan kinten-kinten sabaraha? Saminggu, Bu. Oh, saminggueun. Mohon. Sami Bu, seminggu abdi oge. Ari samingguna eta kinten-kinten sabarahaeun sadayana? Nya 700-an. Tah Ibu jadi lamun sampai 100 saminggu sabaraha kali 7. Oh, 700-an. Janten kakiranganana duaan teh 1.400.000. Geuning disalimpangkeun kumaha tanggung jawab teh.
Kemana ya budak teh? Tadi angkat deh, iya kumaha urusan teh bisa barade kieu ieu. Coba pamajikan meureun ieu teh can mareuli beas deui kumaha nya. Aduh si otoy. Moal rek dipake deui eta jelema. Moal arek. Keun wae peun. Ka mana ieu budak teh? Geus we. Moal dipake deui ieu mah. Aduh. Sabarahan Bu? Sadayana teh 1.400.000. Teu aya Bu, cuma 250 bae Bu. Kumaha? Aduh, kumaha ieu? Jero keneh kurangna. Barang ieu kan proyek di tengah leuweung. Ka ATM jauh kudu ka Mandirancang. Kumaha deui ieu teh? Aya solusi teu Pleng? Bisi aya pada batur di dieu. Sok minjem heula bisi. Kayak isukan boh isukanana abdi ka ATM. Sejakeun ayeuna mah geus burit. Karyawan geus baralik, minta diantar ka karyawan oge. Kumaha atuh? Terus kumaha Bu? Da abdi ge keder ieu teh. Tadina perjanjian ka pegawena kumaha? Kieu karena kekurangan tadi ai ibu teh kedah jadi torog. Satungtung kerjaan can dirapihan. Jadi ibu teh kudu dibawa ku salah sahiji ieu si emang ieu. Kitu. Tadi kan geus suten. Pir aku Bu. Ih, sanya anak oge geura taroskeun ka Mang Empena. Bisi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha bapana atas gajihan tah? Encan, pokoknya keur naroskeun heula teh jeung utun ge ka dieu sarua can gaji. Terus kumaha? Pan urang teh kanggo meser beas, kanggo jajan budak. Bade kondangan ongkoh, isin atuh ku batur. Ari si Akang. Nya sabar itu kan keur diuruskeun ku Bu Hajina ge. Ayeuna da ieu sih can dibangutun ka sarua jeung urang. Jadi kumaha empe? Tadi kumaha empe dipatna geusutan. Kajeun sutan ge menang urang, mana mah eleh. Jadi kumaha ieu pan eta ayam awewe maneh? Ya kajeun teuing aya awewe ge, mobil baga aya ban serepan. Teu bisa. Teu bisa pokona mah. Wajib mah tetep ku urang mun teu ka ieu teh. Naon Kang Empe? Ari Kang Empe tiba baheula teu kapok-kapok. Marebutkeun bae awewe. Jiga kumaha sih awewena? Kasebut bos-bos teh. Awewe jeung awewe mah otak kedur aing mah. Meureun duitna batos di endongan tos gajihan ieu teh yeuh. Mana? Hudang. Eta rek diragapan endong geus gajihan encan. Loh, buktina ngobrol-ngobrol bae awewe. Si Utun. Si Utun mah jama duda. Eta mah bebas. Ari maneh? Tuh. Mana artosna mana? Sok mana? Bosna mana? Urang bae awewe. Bae awewe. Tong ngerakeun. Daerah tenang. Awewe nungguan di imah rek meuli beas rek sagala. Dasar awewe. Gila-gila. Itu ieu mah nyaang jujur cacan ieu. Jujur. Tiba. Tuh, Bodana jujur buktina mana teu aya. can gajihan ya Allah. Janji mah bisa. Janji mah tapi pelaksanaan mana? Tong tarik teu ngerakeun. Teu bisa. Dari awewe mah saking kubutuh. Ngarti, uing oge ngarti ya Allah. Teu tegas ka bosna. Susulan bosna telepon Kudu bosna. diurus, Jika kumaha sih pake parembut bae kuduaan. Keur Geulis diuruskeun tah teu. keneh. Keur diuruskeun keneh cicing. Diuruskeun naon nguruskeun awewe? Gajihan. Gajihan. Utun bener teu? Sok jadi iya ulah sok jangan bohong. Ari Salingkuh dua nana. Dasar komo ieu duda. Ieu bae boga awewe wani. Sumutna teh ngerakeun teh. Daerah teu naon? Jangan mentang-mentang duda. Main awewe isi akan diajak main selingkuh. sok ngerakeun maneh. Nya teu ngerakeun teu naon. Saking kubutuh. Selingkuhnya. Kak, Ibarat nanyakeun gaji lah gaji. Tadi hayo adu-aduman cenah suten-suten. Eta lain pake taruhan. Bosna. Saheula dibayarna teh Tak kitu. Teu bisa. Ari nu taruhan mah teu kudu suten teu kudu naon. Eta pan pake suten. Cek si Akang cenah menang urang. Bu Hajina bosna milik urang. Cek si Utun kitu. Berarti Bu Hajina nu rek Lain dicopot. kitu lah saha nu menang sutan eta dibayar ti heula nya. Teu bisa. Da ceuli masih ngadenge. Ieu jedina masih kitu. Aing mah ampun ngerakeun mah. Ulah sok pake di salingkuhan bae ulah sok sailon. Ari pagawean teh. Ngerakeun
Sok ngerakeun bawa orang. Ieu teh butuh rek meuli biasa gala. Manehna nu duda teu boga parabaneun teu boga ieu anak salima-lima rek dikadikeun. Ngarti wing oge ngarti cicing Ngomongna peribarasan isukan teh beak-beak. Nyaan. Tadi teh teu katuliskeun cenangan ke 23 nu gajihan teh urang. Susulan bosna jiga kumaha pake parbut kuduaan teh susulan hayang nyaho geulis teh. Aduh geus cicing ngarakeun. Aduh geus geulis eta teh ngomong Teu kitu. enak wing teh enak Enak bos. usaha. Tuh bos teh enak atuh. Nya kaja teh kadenge. Ai mana aya sungguh teh bisa direm gitu. Itu bosna di ditu aya. Sekarang bos-bosna kudu bijaksana. Nyaan. Kan teu boga teh kudu wage ngaheulakeun kaji. Atuh eta ge leuwih bijaksana keur Mun teu di apel lampunya rem mun teu di deketan heroan. Andeng ya alus. Susulan ke bosna. Kela geuning ieu janten ribut ieu ya. Ieu di proyek abdi ya ulah bikin kagaduhan. Wayahna ieu teh sok aya naon permasalahanna cek. Mangga calik. Urang repehkeun. Sigana salah paham ya. Masalahna kieu tos saminggu didamel. Mohon. Tah ari urang teh nguping. Ibu si ibu teh dipake taruhan kuduaan. Nah, dipake taruhan nu teu kabayar, teu dibayar, enggal si ibu rek dibawa. Ari dibawa ka man itu mah udah tidak masalah. Ari ieu kan ieu awewena. Geuning si ibu pake perebut sih. Ulah mentang-mentang beunghar, ulah mentang-mentang sugih, ulah mentang-mentang geulis, rek ngarebut salaki batur. Ulah sakitu. Kudu punya prinsip sendiri, ulah nganyerikeun awewe sejen. Rek kumaha? Tak rama. Eta baham teh kedah dijagi. Kedah aya satpamna. Ya nya gaduh abdi ge, tapi mun Kedah makan gaduh si ibu kabeak ke heula. Eta baham lirenkeun heula. Ulah siga kacambah kitu. Kieu ku abdi bade dijentrekeun nya. sok Ieu teh lepat paham. Abdi saleresna mah selaku nu gaduh proyek di dieu tos merecantenkeun ka mandor abdi nu katelah nami Mang Otoy. tah muhun Tah. muhun Anjeunna teh dongkap ka abdi nyorokeun catetan. muhun Nah, ku abdi ditaros Mang Otoy. Padamel teh aya sabaraha? Mohon. Aya 25, Bu, 25 Mohon. urang. Ieu penggajihanna ke ku abdi mohon. ditransfer ke siang. muhun Ku abdi teh nyantos ditransfer sadayana. Mohon. Kahade aya nu kalangkung Mang Otoy, muhun saurna Nah. teh. Han Mohon. ayeuna tos burit kieu tos sonten mana horeng ieu si Mang Duaan laporan ka abdi. Cenah teh acan kagaji salami 7 dinten. Cak abdi sabaraha nu teh acan kagaji? Nya sadintena 100.000 kali 7. Abdi kaget. Tah, Ece. muhun. Mohon, Ari Mak. masalah kitu mah tapi ieu nu duana pameget abdi sareng si duda peot hideungeung tah suten saha nu teu dibayar endi nu menang suten Bu Haji teh milik urang apa henteu nyeri hate Bu sok tah Ah, kieu mohon, tapi mohon. bukan tina masalah bayaran Ibu Haji diparebutkeun ku salaki urang jeung ku si duda peot Keheula, ku abdi rek dijentrekeun. Ece ulah motong, kena jadi salah paham papanjangan. Perkawis sutan-sutanan abdi rek dicandak ku Mang Utun sareng Mang Empe, abdi teu terang eta mah. Kitu. Da perkawis hutang piutang, sanajan abdi salaresna mah geus teu boga hutang ka maranehna duaan, da geus di pasikeun ka Mang Otoy. Han ku abdi bade digentosan. Oh, gitu. Nanging keheula ieu artos teh karena ieu kan di leuweung ce. iya Bade ka ATM nyandak ATM tebi kedah ka Mandiranta, Iya. kedah ka Karaman. Terus. Inget ieu tengah leuweung. iya saya ngerti Nah, Mm. abdi nambut ka supir abdi. iya Han geuning ngan aya 250. Tah cek kabijaksanana abdi kedah kumaha. atuh kedah dibayaran ambil si ibu ulah dipake taruhan ari itu mah teu masalah Mohon. ayeuna mah kieu langkung Kumaha, sae kumaha? langkung sae nya bunya diputuskeun anak geura taroskeun bener henteu urang jadi pake taruhan kuduaan lamun urang teu bayar sore ieu ibu rek dibawa ku salah saurang mangga taroskeun ambil beres Oke. Ya Mang Utun jeung Mang Empe kudu jujur ka diri sorangan. tah kitu Tadi dihareupeun abdi kekerek dibawa ku Aranjeun. tah Ku Andi kaduaan. sok Kudu jujur, ayeuna aya pamajikan saha? sok Tah nu meunang sutana maneh Mang Empe. Tah nu meunang sutana maneh kudu tanggung jawab. Aduh kumaha aing ari geus kieu pemajikan ngerewek kitu aduh aing mau ningarakeun pisan deui. tah hempe kadenge tah kadenge henteu tah kadenge henteu
dideukeun Bu Haji, Jamana mah teu nyahoan. Dasar mata karanjang anu lejana anu bodas anu herang hoyeuk bae dideuketan. Ai sia teh naon jadi nanti kasar. Kulik kudu lipat maneh. Ya awewe yo nu ngantian imah. Kagila. Pokona duit kebenang. Gandeng. Urusan duit rek dibereskeun. Ngomongna geus-geus asupna kana urusan rumah tangga. Ayeuna mah kudu bedo. Ieu teu meunang duit. Ya, Jadi diuruskan isukan bae. Ayeuna geura balik geus burit. Erek balik Kayak dibawa disengseureikeun ku jurig iprit. Teu naon tuh da ari berarti Oh, salah apa jurig iprit mah? Iya. Aduh. Nah, jangan mentang-mentang geulis ka urang nyebut jurig ibrit. Kas kieu ge bahe no. Lamun ditinggalkeun ku simpe urang mah sanggup bae. Sadadak janda deui. Eta baham. Kep mingkong. Ari dikot. Ari dikot mah moal bisa ngomong. Pantos tadi teh tos dil-dilannya. Geura barani. Cek basana ge. Kumaha Sok basana ge. Ari urang mah tidak berpendidikan. Rek ngomong kitu, rek ngomong kieu ge kudu ngarti. Tah si ibu nu berpendidikan kuliah naga di Manggultas. Nyaho Manggultas. Kayaknya kuliah Manggultas. Hah, KPG kuliah mah Manggultas. ya iya di Manggultas. Sok naon sih? Jurusan Manggultas. Ya Manggultas di jurusan Manggultas. Oke. Pikirkan. Manggultas. Ya. Oke, Wallace. Awas ecek. Urang ngaleut sing seueur. Cooling down. Sabar. Ayeuna geura candak Mang Empena, candaka bumi. Nah, rek salaki urang. Ibakan. Geus. Piwarang emam saayana teu Jadi boga lamun duit urang oge. ngomong ceplos wajar. Keheula. Tos gitu geura ke panti leman ku salimut. Talian kapageuh mun bisa mah ambil ulah ibu hayang mawa hati. Deuleu Geus pugu ari ence mah bahe noner Ya, bahe. indahoy.com. Tiga eta. Heueuh, Pendek. geus. Bisa perli. Nah, mah geus ulah papanjangan ayeuna mah urusanna duit saeutik. Nah, pancena kudu bijaksana kuring teh. Sampai urang balik. Ulah ngadeketan si Meri. Balik. Kop. Utun nyaneh ulah ngadeketan si Meri. Balik. Sok. Kudu dipak maneh da tukang kuli. Ambil asal laki aing ulah kebawa. Ulah. Terus nyingkir kali terbalik. Ulah balik rejom. Ulah ngadeketan si Meri. Gelis juga Meri. Dasar milik abdi ayeuna Bu Haji sareng abdi bae yuk. Keheula sareng Mang Utun. Mohon. Abdi kedah sareng Mang Utun. Mohon. Pada dicanda ka mana abdina ku Mang Utun teh? Ayo orang kawin atuh. Emangnya gue cewek apakah? Emang Mang Utun masih Masih kieu. teu percaya. Eta beungeut geus siga centong gitu. Paling kana jeung supir urang masih brenggas. Wayahna moal urusan piutang. Wayahna lepaskeun abdi. Abdi mendingan jeung supir geus puguh ka ditu ka dieu bareng. Ih, abdi masih kuat keneh. Piraku Masih kuat keneh. eta beungeut geus betan kitu. Masih kuat keneh. Dibawa ke mana teu puguh. Ah moal. Ih, hutang mah hutang. Moal. Ih, ulah maksa hayang ditonjok. Teu boga pisan tata krama. Urang teh bosna anjeun. Ulah kitu. Ya Bu. Didinya lengo, orang lengo. Urang geus teu sabar. Nyaan. Ulah kitu. Aduh. Geus. Engke dibayar bae nya. Ulah mikiran kadinya. Geus teu percaya lamun Mang Utun teh masih strong seperti Ya, urang lengo keneh masih moal. Geus urusan pagawean ulah dicampur jeung urusan pribadi. Teu bisa. Eta tidak profesional. Gitu. Geus hayu Ji. Ih, naon? Ji. Pir. Ya, Bu. Sopir. Ih. Ya Bu. Iya, bayar. Ih, kalah ketambahan lagi. Mang, tong kitu Mang. Iya supirna ieu Mang. Mang, cicing, kayak dibayar. Aduh, jadi nate. Ya Bu Haji, kanggo ieu
Iya wayahna. Ulah bebeja ka mangpe nya. Ieu wayahna aya sakieu heula ieu. Sok tarima Aya heula, sakieu sok. tarima heula gandeng. Kayak gampil, ATM Ke masih jauh. sukan deui nya. Geus nya. Pun. Makasih. Ulah aya urusan abdi dibawa-bawa deui ka mana urusan pribadi pagawean geus Sok, weh, weh, titik. Pak. Weh. Turun assalamualaikum Haji. Mohon waalaikumsalam. Mangga. Mangga ulah balik deui nya. Risi aing. Salam duit. Ya Bu Haji, aya nu Naon katinggalon. deui? Naon deui, Pak? Saacan cium tangan. Astagfirullahalazim. Yeuh. Sok. Aduh, ayo. Terus, weh, Oh, Pak. sengit temen sengit. Weh, weh. Sengit. Bos itu bos, Pak. Saumur-umur menang proyek di ujung Papua nepi ka ujung Sumatera karek manggi ieu aya karyawan model kieu. Aya big boss dijadikeun taruhan gara-gara kurang bayaran pagawean. Iya nu jadi permasalahan masih mandor. Kamana ya si otoy surotoy takotoy kotoy kamana ya? Kudu tanggung jawab.